Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anak hidup mah budak solehah bagun. Kebanggaan mama, kebanggaan bapak bagun anak. Leleskeun hati hidup anu teuwas, leleskeun hati hidup anu pinuku sombong tina diri bagun. Sabab di payun hidup teh dua pahlawan keur hidup. Pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan anu gede kanya anak, gede ka cinta na perjuangan pengorbanan na gelis anak yang lain saeutik. Bagja nalika hidup rek ngarumah tangga, mamah masih keneh aya, bapak masih keneh aya bageut. Bayangkeun ku hidup kumaha lamun hidup rek ngarumah tangga, bapak geus eueuh, mamah geus teu aya geulis. Bayangkeun indung keur dimandian ku tatangga, bapak dibungkus ku kain kafan, dianterkeun ka alam pamakaman, diurup ku taneuh beureum. Tidak sedikit anak-anak yang merintih, menangis, menjerit bageun anak yang ngerasakan nyesek tina dadana, rumah saloba dosa. Ilmah anak geura tanyakeun kana hate, geus mulang tarima naon hidup ka mamah bageut. 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung, tapi indung tepundung ka Gusti Nu Maha Agung. Sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa urat-urat yang terputus ketika ibu meregang nyawa melahirkan nanda bageut. Sepintar apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa darah yang keluar tiap tetesan demi tetesan, ngabayabah antel kana bumi bageut, urat pegat, capek, tenaga beak geulis. Tapi ibu tetaplah ibu geulis anaki. Tapi kunaon hidup sok suntak-sentak ka mamah bageut teu sadar. Hidup sok buat baeud ka mamah. Kadangkala indung ngecelakeun cai panon ku tingkah laku hidup. Tengah penting jemplang-jempling indung nyaring ka Gusti Nu Maha Agung ngagedor panto rahmatna Allah. Ya Rob, sakit hati ini ya Rob, nyeri ya hati ku anak disentak di baeudan. Ridho Allahi fi ridho walidain, ridho Allah gumantung ridho indung jeung bapak. Mumpung mamah masih keneh aya bageut, penta hampurana minta izin ke mamah geulis anak mumpung aya keneh, sok nyarios. Mama, Mama makasih sebelumnya. Mama udah ikhlas, udah ridho membesarkan teteh, merawat teteh. Dari sebelum kita sampai sekarang, Ma, teteh minta maaf. Kadangkala maaf dosa teteh ke mama. Ucapan teteh ke mama, perilaku teteh ke mama,
udah mengingkari doanya, Mak. Lain lagi, Mak. Bagja gelis anak mundur sakadika dia ka mamah bager saku tisu bager dilah bager anak sampean mamah gelis anak syariat ngawasuh mersihkeun sampean mamah gelis hakikatna ngabersihan getih-getih mamah jeung kesang mamah nu kapungkur ngalahirkeun hidup keluar getih keluar kesang bager sok kocorkeun bager ku cai barokah. Bismillah. Duh indu sembahan ingsun wiwit diri abdi lahir kumelan kalamadunya diasuh pinuku asih nedawi di sejaras mugi kersa ngak sami simpan di handap bager sujud ka mamah hakikat ka Allah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tangkep mamah bager sok bisikan ke telinga mamah gelis. Duh mama abdi hapun tersamudaya kalapatan mama kalapatan romau sabdi tamilara ka mama kirang sumujud aduh Gusti kirang sumujud tilahir dugi ka batin mugi mama ngapunten Cekap bager mayun ka apa bager sami wasuh gelis sampean apa bager Bismillahirrahmanirrahim simapdi nyanggakeun sempah tawis panghormat pangbakti ka Bapa nu siri soleh nu sitiawit lahir abdi nada sumujud mugi kerasa ngahak sami mugi kerasa ngahak sami mundur sakedik bager gelis anak king kadua sampean nu diwasu hidup bager anak king lain sampean biasa tapi sampean anu luar biasa bager anu ngajarkeun hidup ngorondang ngajarkeun nangtung ngajarkeun nyumpat sanajan bapak teu ngandung teu ngalahirkeun bager tapi demi Allah bejakeun jaga di yaumil akhir ka Allah gelis anak king bapak bager anak king nu berjuang keur hidup tak ada menit yang bisa berhenti tak ada saat yang bisa lewat tak ada waktu yang bisa mundur untuk libur tak ada seorang ayah yang berhenti berjuang untuk anak-anaknya gelis anak king kehujanan bapak keanginan kepanasan pindah-pindah kota bager anak king ngabelaan hidup hari ini nanda berdiri jasa bapak gelis hari ini nanda berdiri penuh dengan kehormatan harga diri jasa bapak gelis anak king mohon izin ke bapak bager Tete
minta maaf, Pak. Banyak ucapan Teteh yang melukai hati Papa. Banyak perbuatan Teteh yang belum bisa membahagiakan Papa. Teteh minta maaf, Pak. Pak, makasih banyak. Papa selalu ngajarin Teteh buat selalu cinta sama Allah, buat cinta sama Rasulnya, cinta sama orang tua, sama keluarga, adik kakak. Terima kasih. Papa sudah rela banting tulang buat membahagiakan Teteh. Papa sudah rela untuk membesarkan Teteh sampai sekarang. Pak, Teteh minta doa restu keikhlasan hati Papa supaya jalan Teteh, bahtera rumah tangga Teteh lancar, ringan, dinaungi keridhaan Allah, diberkahi Allah. Teteh minta doa restu dari Papa untuk jalan Teteh ke depannya. Makasih. Peluk banget. Subhanallah. Duh Papa, abdi hapunten samudaya kalepatan apa kalepatan Roma sabde tabel raka pakira sumujud. Aduh Gusti, kirang sumujud dilahir dugi kabatin, mugi apa cebar menang. Subhanallah, sono jeung bapak banget. Peluk dua-dua anak gelis anaknya. Subhanallah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Bahagia gelis. Aya kene doa indung jeung bapak nu marengan hidup. Amin bapak nuhun. Amin. Mayung ka gelis. Gelis anaknya. Di depan ada seorang AA, pengganti bapak, pengganti mama lamun geus eueuh gelis. Saruanya kahidep, sarua bela kahidep gelis. Hidup rek ini tinggalkeun AA, akan pergi berlari jauh dari pelukan ibu dan dekapan ayah gelis anaknya. Hidup kadang kala sarua sok suntak-sentak ke AA, sok ngelawan ke AA.
sing akur jeung dulu, sing haat jeung baraya, penta hampurana bager. Titipkeun bapak, titipkeun mama, bisi bapak mama teu damang tengah peuting jemplang-jempling ka saha hidup hapekeun namun lain ka lanceuk bager. Sok nyarioskeun. Teteh minta maaf, kadang teteh gak sopan sama ucapan dan perbuatan teteh melukai hati teteh minta maaf makasih udah sayang sama teteh, udah melindungi teteh, udah cinta sama teteh. Titip mama sama papa. Teteh juga minta doa restu dari semoga rumah tangga teteh jalan ke depan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ringankan. Doain teteh Bagja subhanallah, doakeun mudah-mudahan teteh di sana bahagia ya. Teteh jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Teteh harus selalu nurut sama suami. Jangan lupain di sini kedua orang tua teteh, kakak dan adik teteh. Titip sama teteh di sana ya. Jaga diri yang baik teteh ya. Maafin teteh juga selama ini ana suka bentak-bentak teteh ya. Bagja geulis anak mayun ka teteh sami bager sarua aka hidup geulis. Sok bager. amin. Amin, teteh minta maaf. Kadang sikap teteh, ucapan teteh melukai hati dan perasaan Amin. Amin, Amin makasih udah menyayangi teteh seperti adik Amin sendiri. Udah melindungi teteh seperti adik Amin sendiri. Teteh, makasih banyak Amin. Amin. Teteh juga minta doa restu Amin. Semoga jalan di depannya rumah tangga teteh lancar, ringan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam cintanya Allah dan kebahagiaannya. Doain kita ya Nabi. Itu loh bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teteh nitip keluarga besar kita. Meskipun sebentar lagi teteh menjadi milik orang lain, teteh tetap bagian jadi keluarga kita. Tetap jaga silaturahmi ya Teh. Iya. Bagja geulis. Bager geulis. Tangkep bapak jeung mamah mumpung aya keneh kasep sok. Tangkep bager subhanallah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakan ku Allah. Kitu geuning rundayan budaya Sunda. Sanajan teu aya patula patali sareng agama da eusina mah ibu malu ngupas keagungan indung jeung bapa.